Prabowo disalahkan ngarti tuh ojrog jadi presiden teh cengek mahal Cilengkrang mah loba sawah melak lainnya walahkeun itu teh nyeti iraha Prabowo jadi benar cengek jadi panon teh ulah cekas teuing kana kagorengan batur tah hakikat mah urang ge boga kagorengan nu sarupa bener Bu. Nah mata kahirupan ibu bapak kuring kudu aya anu nuluykeun saha eta generasi mata Allah nyiptakeun pernikahan tah pernikahan teh di Bandung ku perbedaan lalaki jeung awewe dihijikeun ku beda borosot budak pan ibu jeung ibu ngahiji 7 tahun da di tengah teh anak kucing mata Indonesia umat Islam menentang pernikahan sesama jenis LGBT kunaon sababna kos nu rada gelo teu kabayang atuh awewe jeung awewe kawin inget amit lalaki jeung lalaki kawin sararoak dulur nah atuh eta nana gerhana acan wah beuki lalaki tong sok kitu aing ngomong teh teuing pedah acan menikah riweuh da geus aya mah tingali ulem teh urang dieu ge eudeup daratang ka ditu mah mun diulem eungan kudu mere ulah datang tamu. Udah hajat teh koncan lagi geus marahal tuh goreng-goreng 35 ai mere 25 geus rugi 10 hoream. Lah kalau di malamun hajat bah deuk dibuka amplop harita. Abah Cilengkrang 50 bere mih 5. Botan hiji cekap. Atuh 5 mih jeung botan hiji mangan 20.000-eun, panu 30 keur dangdutan. Lain lamun hajat kitu rada gelo nya punya. Cing cobaan ke mah dia menyobaan sakali mal hajat gitu. Haream. Kamu nomor 15 punten tong diukna kursi. Nomor 10 punten barang tuang jeung daging. Jeung hulu pedal. Alain ge hajat gitu. Jadi arek daratang lamun kuring nikah. Heungan kudu merek. Tah lalakon perjuangan indung ka anak. Ibu tepan hayang boga budak rumah tangga geus seubeuh tapi teu boga budak wae nepi ka ngadahub ka Allah nepi ka borang penta ka Allah nyarane ka Allah hayang naon hayang boga budak lol ku Allah tepan dibere dititipkeun kanu jadi indung 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paceak sang budubrag ripuh ngandung teh ripuh nang kuban sok sieun bitu nyengigir sok sieun bahe nang karak sirikan eungap deuk teu eungap kumaha orok karek 4 bulan bebengok bapa geus aya lalangit menerkeun kenteng maksudna keune budak mah teu seuri ge moal ngarti kan kunaon indungna seuri ku paham matan ge budak bakal nanya nya mah abdi keur 4 bulan pun bapa naik ka luhur kenteng heueuh we kitu heueuh tong senang ngartieun 8 bulan 10 poe ngurel sebel jangar kana sirah tengah peuting kurubuk eta patuangan dogdag geuning 4 bulan tepan usik ibu malik budak teh usik malik da bapana mah kuat salangat kerek coba ibu kuat hayang ngabebesan ku teh botol budak matak salaki nalika pamajikan keur ngandung kudu leuwih ka nyaahna kudu dobel ka nyaahna kuring mah teu tega nah loba kajadian pamajikan keur ngandung dipangbegerkeun maruk teripuh pangandung nang kuban susun bitu nyegir susun bahe nang karak sirikan eungap borosot budak kadunya buyang getih raga hampir papisah jeung awak maot pingaranana nya Bu hese wae kaluarna pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 nang ka heuheujeunnan komo bisi di dieu keur hamil dara ngabejaan engke pembukaan 8 salapan ka karah heujeunkeun komo geus pecah ketuban mah prot ta eta nah hanana gerhana apa pernah ngadenge nu keur ngajuru kitu ngintip nonton teu ngintip teu ingat deui pembukaan 8 pembukaan salaman kakarah heujeunkeun hese wae kaluarna pan dokter menyieun tindakan dicopot gunting pan dikeureut ibu krek maruk teu nyeri bapak tuh tompo nyebutkeun krek ibu-ibu ka muri ka bulu punuk coba bapak ngadon kieu we eta nyebutkeun krek teh da jigana teh eueuh ka nyeri eta bapak mah ngadon kieu kalah kabadami jeung babaturana nya kitu da teu ngarasakeun bapak geus digunting budak dikodok bali dikaluarkeun asupkeun pan alat pensteril kandungan bebeskeun ieu sabaraha kieu
bebeskeun kana patuangan ibu dikual-kual jerona nyawa ditanunkeun ka pangeran. Nah maka jeung kudu steril bisi aya darah kotor kaituna jadi kanker merjuangkeun urang teh eta inung nepi ka disiksa ibu dengekeun Pak. Ngeus budak keluar date 5 menit dokter nyokot jarum asupkeun kana bola anu bola nanga hiji jeung kulit dikaput double ka nyerina digunting nyeri dikaput ge nyeri double ka nyerina bener Bu coba bapak raheut dikaput jeung digunting ditonyok dokter nage ibu mah henteu pasrah we Gusti nyawa deung ngalayang ge mangsa bodoh melaan saha ibu melaan anak berarti aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan budak kunaon dikaput melaan bapak otak gede mah antep weh entong dikaput mata dihargaan we ku Allah teh umaha inung kakara abuka orang yang paling paham terhadap anak adalah inungna punten bapak mah sagede-gedena awak sapinter-pinter usaha moal paham kana kahayang anak moal lalaki budak jebleh ku bapak mah dihoa jebleh lakas lain geus jebrong coba inungna tong kitu mata loba pas ya inung jeung bapakna melaan anak mata geus lalaki mah usaha sing baleg tong ikut campur urusan itu sabab madrasah terbaik adalah ibu-ibu pengusaha terbaik adalah bapak-bapak mata konsepna gubrak ke alam dunia ibu patuangan sakieu hadena keur parawan mah neng siap-siap tak neng nu geus beger komo geus nikam diruksak ke mata beuteung bae mah keur parawan mata tigulusur kutut dijali ke simet teh soleda cak-cak panen mah caoba nu geus kolot cak-cak temak teu na beuteung ibu dana jedog teh nah sakitu beuteung geus beber hilang nyahoannya aku jeung noong demi Allah tara sieun turuwisen ibu tadi ruksak ridho ibu ridho melaan saha melaan anak matak doraka dosa nupang badag-badagna Pak lain mabok lain judi lain zina naon atuh doraka nupang badagna nepi ka surga ditutupan neraka dibongkar dibukakeun keur jelema hiji we nu goreng patut kalakuan ka inung jeung bapana ta eta situ percaya malah kajian sholat, kajian zakat, kajian saum, kajian ibadah haji ditolak teu ditarima engke dipintal-pintal ladang sholatna dibalangkeun kana beungeut urang lebok cek malaikat pangeran anjeun teu narima sholat anjeun zakat anjeun nah hama kajian teu narima aya inung jeung bapa nyuruh jorjai panun ku kalakuan diri anjeun ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridhona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa matak sing baraleg neng ka kolot teh tah kitu bobotohan aya gini kata indungna nyiwit anak dengekeun kan anak-anakna jadi nyegang ya mamah ge kitu bareta eta nu seuri pangtarikna eta pelakuna ibu ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih nyeri tibatan eta Pak ibu ngalahirkeun nyeri aya nu leuwih nyeri tibatan eta lamun ibu bener ngalahirkeun nyeri nah boga budak 5 ongkoh nyeri nah boga 5 tuh nu jujur mah bapak disunatan teh peurih mung 2 kali pan Pak aya nu ngajawab atuh cenah beak cicing ibu nah dianggap naon mah bejung beak sakali bapak mung 2 kali ibu mah ongkoh nyeri ongkoh kesang lu atlet ongkoh ripuh tapi ternyata ibu boga budak 5 nyeri na ngalahirkeun masih kagantian kulucuna budak tapi aya nu leuwih nyeri tibatan eta naon nalika budak geus gede hohoak sesentak dititah teu ngagugu aya kahayang tetewewet bari kolot eukeur eueuh nepi ka kolot didegung-degung kolot disiksa ku batinna pedah budak hayang motor mikir maneh teh leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun anak malahan aya kolot ngomong nanyana kieu mah kaduhung ku aing teh dibabetkeun ka wadah luntah matak cita-cita boga budak soleh teh hiji we syaratna budak alus ka indung barudak ayeuna ka hipnotis sisirahna
Inung nama bu nyakolakeun ngabiayaan nganter-nganter dinangna dinengna ti orok ti zaman orok dirorok ti zaman budak dipupunak ti leuletik diongklet-ongklet kolotna nah isep gede panitah kabogoh digugu ai panitah kolot tara meker keneng sadio aing malin wel-welan kabogoh nama ye Gusti inung menyai ngumah wadah engke atuh mama ka kolot tanya ka ustaz setempat di dia hirup mual barokah lamun dititah ku kolot teh pan teu meunangnya fala taqulahuma walatan harhuma kaulang karim lamun rek ngomong ka kolot mah ku bahasa karim bahasa mulia ulah pernah nyebutkeun ah ih oh wo gitu mah dan budak ayeuna mah ibu boro-boro mah dititah salat dititah mani keur dirina da ku hesena boro-boro dititah sholat, dititah ngaji pak, dititah mani keur kesehatan awakna kunaon keneng kuhara resen boro-boro dititah ngumah wadah nah cek ibu tanah nagahanang kudu jiga nu apal apan urang pelaku kitu teh teangan ku neng inung anu kieu nyai geura gugah geura sholat hoak ibu geura sholat teangan kolot nu kitu ulah nyeri hate berarti ieu kolot nyaah dunya nyaah akhirat di dunya hayang babarengan di akhirat ge hayang babarengan eujeun anak teangan inung nu kitu teangan nu bapa kieu tos netepan magrib acan pak kapret sia ku aing teangan bapa nu kitu naha harita di dunya asa disiksa tapi di akhirat mah neng bakal ngarasa untung lamun boga bapa anu kitu berarti geus merhatikeun akhiratna pan ayeuna mah loba jelema hare-hare jang salat kumacek budak ai bapak acan sarua aing malungse ngadeng-ngadeng teangan ku ibu salaki anu merhatikeun agama ibu jeung agama anak ibu mah netepan teangan mah geus magrib wirid tawasul doakeun tunu tos teu aya teangan lalaki kitu subuh-subuh mah hudang salat subuh teangan lalaki kitu aya Allah maka jangan Allah tah lain orang dia kan nyebutkan eueuh mau kejung eueuh ai geus nyinggung ka urang teh mana cenah istrina kepo teh teangan lalaki nu kitu lain mah keun bae pamajikan capeun antep cenah sarekeun bae salat subuh ge ye sabab urang teh inung bapa dek soleh maka anak nage penerus kesoleh ulah pas saya hareupeun anak ari ibu anakna nu ngomong tah da meureun tadi asa tertekan beurnya budak teh pala aya bahasa nu ngeunah tong pas saya hareupeun anak tah ibu keur pas saya keur burger jeung salaki anak datang jempe antep salaki pak jempe nah mah geus jempe keur seru ya pas saya teh aya budak oh nya mah budak geus eueuh dudut deui kumisna tuluykeun pasok tong pas saya hareupeun oh mau wani lakhlak dasar ka salaki si bagong ka salaki nyebut bagong kumajek salaki mun kuring bagong berarti maneh bikangna ari ieu pak anak begu meureun nanaonan silihina lamun hayang boga budak saleh nu ngahargaan inung jeung bapana urang ge inung bapana kudu ngahargaan ka anakna matak budak saleh teh nu alus ka inung bapana kabogoh naon kabogoh keneh ukur tatanya isuk-isuk kamu udah makan belum? Eta budak ayeuna ditanya gitu, ih kamu perhatian banget sama aku. Kirim beas Udin dari nu bata tanya. Nah barang hakan teh ku cinta. Puting-puting, kamu udah tidur belum? Cek urang matak ngajawab, berarti acan. Nah cinta teh jadi boloho. Ditaruh di mana? Bener cek bungsu Bandung, cinta teh menjadi buta. Walaupun tidak punya harta, aku siap setia. Pret.
wararaduk gede tong kahipnotis ku bahasa lalaki keneh bobogohan mah jiga nu hareueuh Bu bobogohan biung hareueuh sok ieu akan anyar panganten tan baheula memitohage nyaahnya geura tuang padahal urang can usaha coba 7 tahun lalaki teu usaha hayam di siniran kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu masak isukna teh hayam teh leungit nah dicekek ku minantuna tah lamun melak suuk nu diteangan teh pucusna bikeun ka minantu nah ngarah mucus geus nyinirana jadi hanya sebatas mantaknya ngabejaan kanu keur bobogohan tong kahipnotis teuing lah komo aya bahasa engke keur ayeuna keur rono maneh teh entong pernah dibikeun kahormatan samemeh janur kuning melengkung samemeh ijab kabul terjadi samemeh lebe nyatet samemeh inung bapa nyarenkeun sing mahal lain engke keur ayeuna keur geus kieu mata wirang kolot Bu bae budak ibu setengah dicarekan nya wios nya nama ke jeung wios bisi ibu boga ladang bedegong tepan kieu hasilna teh geuleuh atuh da bawa ulin kana motor beberek-pekan bari butut nongeng di jalan aduh seeta cur hujan da teh sieun ku guludug keur cinta mah teh majarkeun teh guludug teh piano cenah nongeng cur hujan mogok motorna busina kabebesan ku cai da loba papangihan di jalan keur ngadorong motor duaan ditanya teh ku kuring aduh cing teh motor mogok didorong ku duaan wiosna ustad iin dihaan coba nu geus kolot kieu tah daek dibonceng ku motor butut teh sudi najis komo mogok daek ngadorong teh hararayang ngagajeleng harita kan dijejak motor ganti cekai moge lah ieu mah ngabejaanna ka barudak ayeuna mah nu digugu kudu digugu mah inung bapa lain kabogoh gablek jasa naon riweuh nu nyaragaman kolotna nu ngabiayaan kolotna nu nyakolakeun kolotna eta kabogoh gablek naon teh ngabiayaan nya Bu jigana budak keur bobogohan amakeun ka urang dulit teuing Serelo ceto ti tajong aduh bebengok lalakina kamu seki budak awena iya makasih ya ke puskesmas kamu perhatian hayang ongkek ngadeng aing mah coba nu geus kolot kieu ceto ti tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atau matak nu kudu digugu mah inung bapa lain kabog inungna deui ulah sarwana ieu mah kolot eta kalaka bersyukur alhamdulillah pun anak menuju di Pangandaran 2 minggu sareng kabogohan reuneuh ibu lain alhamdulillah tong sok dibikeun budak dibawa ku lalaki lamun lain mahromna kumaha lamun kuna negerhana sarua da urang jiga ucing atuh jadi lamun cek ibu teh bae lah da ka ustad anger ibu mere lau ka ucing da ustad ge boga ngap-ngapan nafsu atuh alah komo ustad nah ari ibu hayang diseblok ku cai teh maka jeung komo ustad asa penghinaan atuh boy maka jeung kuat aya disebut komo berarti aya paleuleui nepi ka ngalalawan ieu mustami ka urang komo cenah ustad jadi talungkeun di ku tukang son kitu aing mah tuh doraka ka inung bapa sakeclak si mata inung muragana pipi nyeri hate ku bebengok anakna sakeclak yeuh sakeclak si mata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna hampura Bu kahirupan di dunia bakal dicirian ajab nu pangheulana diheulakeun ku Allah lain dosa nu lain naon atuh siksaan nu pangheulana dibikeun ka manusia adalah siksaan nalika anak goreng patut ka kolotna akhirat nungguan di dunia ge dirugikeun hirup teuneut paeh teu hos